Rahia Meda Gumilang. Tutukusan warisan karuhun anu mulia kepangeran sareng ratu anu kantos mungkin sejarah Sumedang Larang. Dinten ieu dina mangsa anu suci tur pinu rahmat Gusti urang nyakseni dua insan bebabonjoran jalan anyar udah kahirupan rumah tangga pengantin diagem kumakuta birokrasi simbol pengasih di kerajaan Sumedang Larang anu sanajan disedina alangan mangsa tetep andung ajeng jeung wibawana mugia berkahna karuhun kidung menjadi pangrungkung rahayu panganten dipaparing kebagjaan langkung rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah sarta biasa ngarakeun tali turunan jeung kahargaan bangsa. Tutungkusan luhur nu disatur jadi catur rek diguar tur dipadang sangkan larap jeung panawar nu didangding guguritan rengkat ibing nu digelar nyukat papan hujat terang sajati mancekeun jadining asih kahunan abdi Gusti nyanda titrim asih diri onyempai doa kirap jatuh rami
keamanan negara Raja.
Ibing sonteng kasundangan kalandet para raja Sundana. Dalam siap tunda di hanjuan siaga Sunda mulia Sunda jaya pengantin yang kimakta binokasi muga ngaji komaran ngawala nyarumah tangan can urang tunda di handeuleuh sieu urang tunda di hanjuang siang dapat muka budar mugi anak berkah dikeun danjekeun ajeun jati diri kamuliaan kamu mulai warisan karuhun nu hidup saja. Ayo urang jaga, ayo urang riksa, warisan karuhun aku, sangkan aja komara